Dia. Jadi mau berani kanakan deh. Itu ketemu orang. Bawa tuh buru. Nah, kasih kali kayak apa gitu. Hubungan ke anak. Sok video kan kita cek. Video cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'in ala tafaquhi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudakhiluna daral khulud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Salatan wa salaman ahuzu bihima yawmal ma'ad amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyun sallallahu alaihi wasallam man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fi kitab Nukatil Kubra li Syekh Ibn Hajar al-Haytami man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah wa rahmanul qudusul qa'isul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kiram, pengatur waktu, berbagi wajib, penata acara, memuji simpul hormat, mudah Allah dimuliakan. Para alimin ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para asatidah, para hujjah-hujjajah, wa khusus sayyidi wa sayyidina kiram, kersana Kang Haji, pimpinan pondok ieu pesantren anu puji simpul hormat muga Allah dimuliakeun. Oge sadayana jamaah anu hadir dina ieu mahfalah anu mulia anu puji simpul hormat muga Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan baik dari tingkat atasan maupun sampai tingkat bawahan, khususnya kersana Bapak Lurah anu katinggal hadir dina ieu saat anu parantos memberikan sambutan pemuga-muga ieu Bapak Lurah sing janten pimpinan anu adil tur bijaksana. Amin ya Allah ya Rabbal. Oge tegakantun para ibu-ibu sadayana kaula mudina anu sami hadir dina saat nu mulia anu puji simpul hormat muga Allah dimuliakeun. Puji nu kamiji sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci, pujian biasa sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla, syukur anu masurgan sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat wa salam pamuga-muga masih diturah limpahkeun ka junjungan alam
baginda Nabi tertinggi Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekakantun kabula wargana kasahabat tabiin wa atba tabiin kudulikeun ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana karapan? Ibu dapat? Alhamdulillah. Asa di lapang gitu ya mah. Gitu lagi gerekan jalan gitu. Ibu sadayana kagubik teu? Kagubik. Pami supados langkung kagubik pada ibu-ibu ceramah pada pribados. Pada ibu pada pribados. Ada ibu ceramah si beri ceramah mah kalau ngadengekeun. Ampun ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya tiasa kumpul ngariung hempat perbayaksa dina raraga takim wa takrim kana di pedal pedana junjungan urang sadaya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamuga-muga urang sadayana masih kasamatan ku baginda Rasul amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu sadayana, bapak sadayana, sagacan, raskeun kana ieu hanca ari ngaji mah lain dari dieu matapat ngaji ceramah pokok lain dari dieu mah ami ceramah gitu. Sabenerna pribadi teh bingung. Rek ngaji di dieu tempat ngaji, rek ceramah di dieu guru ceramah. Bila pusing kuring ceramah di tempat ceramah, dia mah ngobrol ieu mah nya didengekeun heh moal teu naon kumaha we lah eta mah bebas. Dan baca diteraskan urang salawat sadaya ibu siap, salawat ibu siap. Ya, salawat ibu siap. Bukan dari manahna, tutupkan sacana nyuhunkeun ka Gusti Rumah Suci. Moga-moga kuberkana salawat urang sadaya sing dihampura dosa amin. Masih dihasilkeun maksud jeung tujuan amin. Anu gaduh sametan agung sing kabayar hutangna amin. Amin. Anu can kawin si buru-buru kawin amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalli wa sallim iman ala mada Allah Allah salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sadayana sholli wa sallim iman ala mana Allah sholli wa sallim iman ala mana wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man rahmat sinar salam ka Nabi Muhammad rahmat sinar salam ka Nabi Muhammad ka alihi sahbihi sadayana ka alihi ka sahbihi sadayana sholli wa sallim iman ala Allah sholli
والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من moga sadaya jamaah sing dihampura dosa, moga sadaya jamaah sing dihampura dosa, nu ageng nu alit nu karasa jeung nu teu karasa, nu ageng nu alit nu karasa nu teu karasa, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mugi sadaya jamaah tiasa angkat ka Mekah, mugi sadaya jamaah tiasa angkat ka Mekah, kangge haji oge sina rong umroh, kangge haji oge sina rong umroh, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman al ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Mugi sadayana pamasakan wasilah berkah salawat ka baginda Rasul sing diijabah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, alhamdulillah urang kumpul ngariung herpak berbayaksa di acara taklim wa takrim sejauh memuliakan, mengagungkan jeung ngamuliakeun kajunjungan urang sadayana. Pamuga-muga pamugi-mugi wasilah berkahna urang sadaya ngayakeun ieu taklim wa takrim, urang sadayana kumpul di dunia oge di akhirat sing dikumpulkeun sareng baginda Rasul, dikumpulkan sareng para sahabat, oke dikumpulkan sareng para guru-guru, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ngan ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjelaskan di dalam kitab Nukatil Kubro. Kitab Nukatil Kubro, kitab karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan guru daripada Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malebar, pengarang kitab Fathul Mu'in. Ibu mengingat Fathul Mu'in tuh, nyaho Fathul Mu'in tuh, alhamdulillah. Beliau sudah ngomong. Ari sapina namanya rutin nama apa? Ditanya nyaho apa? Mana? Ibu sadayana Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malebar teh murid Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama abad ke-9. Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malebar, pengarang kitab Fathul Mu'in, di sarahan Fathul Mu'in Sayyid Bakri Asata. Pengarang kitab Ya'anatul Talibin Sayyid Bakri Asata. Sayyid Bakri Asata merupakan guru daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Pamiurang jarah aina kawali songo pasti bakal jarah ka Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kosong ibu jarah ka Syekh Khalil Kara kamana atuh jarahna? Ajikutul alhamdulillah. Kamu nawe kamu deukeun eta boga duit banyak teu Ibu sadayana Syekh Khalil Bangkalan Madura kaduhuri di antawisna pangarsa amaso beli tenar nama surna ama wedus. Ama wedus gaduhuri di antawisna aman nahrawi karesek Garut. Aman nahrawi karesek Garut gaduhuri di antawisna ayah Banjar.
ayah banjar gaduh murid pangersa apa Abdurrahman Cikole anu bade haolan insyaallah pake telepat mungkin ayeuna Ibu Satriana Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Cikole seueur muridna diantawisna pangersa apih Cikoloto sepuh pribados pisan guruna guru urang sadayana anu sok sariahan pangersa ngaji dieu ka Cikoloto eta teh murid pangersa apa Cikole zaman sadayana. Dina kitab Nuktatil Kubro Ibnu Hajar Al-Haytami memuat tentang masalah fatwa sahabat Abu Bakar Siddiq. Ibu bapak sadayana ketika kita ingin bersama dengan sahabat Abu Bakar, oke hayat aina babarengan sinaran baginda Rasulullah di surga, ke aya deui carana diantawisna pendapat sahabat Abu Bakar Siddiq kedah infak 1 dirham. Anjeunna ngajelaskeun man anfaqo dirhaman ala qiraati maulidi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Man teh sing saha wae jalma man teh umum. Lamun teu santri man teh lapan teh isim mausul maknana mustarok. Harfi mustarok maknana loba. Man teh bisa lalaki, bisa awewe, bisa sorangan, bisa duaan, bisa lobaan, pejabat, rakyat, jadi sati saha wae eusina man. Man sing saha wae jalmana rek lalaki, rek awewe, rek kolot, rek budak, rek pejabat, rek rakyat. Anfaqo ngainpakeun alias udunan dirhaman 1 dirham. Ibu udunan mulu dan sadirham, bapak mulu dan aina udunan mulu dan sadirham. Karena rafiqi fil jannah bakal babarengan jeung sahabat Abu Bakar di surga. Ibu bapak hoyong babarengan jeung sahabat di surga hoyong. Hoyong, leres, leres. Ngan kedah cumpon syarat ibu sadayana. Ida wujida syaratu wujidal masrut, di mana-mana ayat syarat, di mana-mana ayat syarat ayat masrut. Samodel parawan osok ngayakeun tanyakan ka calon salakina jalan-jalan ke Ramayana jangan lupa membeli kupang sumangga neng narima syaratna akang mawa inopa awewe kedaekeun ka urang syaratna mawa inopa berewe pentil atuman lagi temannya aya inopa ditarima ayeuna ku awewe eueuh inopa mawayana aun aja mas sayana. Umpama orang hayang babarengan jeung sahabat Abu Bakar di surga cukup 1 dirham udunan muludan. Yang menjadi permasalahan 1 dirham teh sabaraha? Ulama fuqaha ngajelaskeun di antawisna 1 dirham teh kurang leuwih 3 gram perak. Sanes emas ibu sadayana. Ibu sim kuring rek tumaros ibu ari emas ari perak sagramna sabaraha? Ibu perak sagramna sabaraha? Ibu sok meser perak para alhamdulillah kebagian karena perak mengkana emas mah lumayannya dah sudi di perak mah kusalaki teh. Ibu sadayana saur pangarsa neme emas perak teh sagrama aya nu 25.000 aya anu 30.000. Mata ibu lamun ngadu parawan hayang gede emas kawin 100 gram perak insyaallah badag ge namanya. Lamun perak mah 100 gram teh 3 jutaan pangintennya lumayan lah bang bejakeun perak nawe lah 100 gram nawe bejakeun. Ibu sadayana umpama sagram ayeuna perak 30.000 berarti 3 gram perak sabaraha? 80.000. Bapak udunan 80.000, ibu udunan 80.000 keur dan cukup untuk menjadi tiket bersama dengan sahabat Abu Bakar di surga. Sim kuring rek naos ibu udunan sabaraha di dieu? Udunan teu? Ya Allah. Gratisnya pantesan garaneng. Da anu mah nya bisa sok harus sudah kayak gitu rumah samaya boga beban, gratis mah da gitu we bae. Gusti gratis juga teh maya. Ampun ya banyak. Ibu sadayana umpama hayang babarengan jeung sahabat Abu Bakar di surga. Cukup udunan 80.000 mun ku duit 3 gram lamun ku perak cukup untuk menjadi tiket jeung sahabat Abu Bakar di surga alhamdulillah. Tapi dah karos kusim kuring jaman sadayana pelebak kalian mah hese beda jeung kana kagorengan. Ibu lamun rek nanggap jadi pongan sok dipikiran tara keur bakalna.
taraknya tara beledak-beledaknya 2 juta kayak di tema si lamun urang rek ngasupkeun duit kana koropak aya duit 10.000 kira-kira pikiran tuh di pikiran asupkeun tong rasanya kadang-kadang lamun urang mawa duit dina pesak 100.000 50.000 20.000 mah ngalahin teh koropak dagang teh asupan teh larasnya itu rata-rata karaos kepribados yang masih sadayana lamun salat Jumaah di mana bae ngalangkung teh koropak kana beungeut ngadadak tuluh dapanon teh teuing kumaha ngaliwat koropak kadang-kadang tertuluh jamaah sadayana dina pesan 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 perak anu asup kana koropak nu mana ibu asup kana koropak nu mana akur kira-kira akur eta kalangkon urang dieu teh kitunya nyata guru nanti di dia di toko gitu teh ya Allah ya Rabbal Karim di pusat ayana lamun duit kena pesak teh 2.000 teh aya 2 siki nu heuras jeung nu gecet bahkan campur jeung hohorok anu masuk kana koropak anu mana anu lecet akur nepi ka aya jelema di ditu mah salah ngasupkeun duit kana koropak sugan teh 2.000 padahal 50.000 saminggu teu dikeun poho si eta ya Allah ya Rabbana ya Karim dadaikeun poho rek salat ingat agar salat ingat ba'da salat ingat sedangkan cek ulama fuqaha bahkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin bab tasawuf bahkan di Nafatul Mu'in juz awal Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malebar ulama abad ke-12 ngabedakeun di sadayana indaha bahusyuhu lamun leungit khusyukna nalika salat-salatna teu sah. Kenapa demikian? Karena Imam Ghazali berpendapat bahwa wa min syarti sihhati salat al-khusyuk. Di antara sahna salat khusyuk lamun teu salat teu khusyuk cek versi pendapat Imam Ghazali sah teu salat kira-kira mun salat khusyuan maka salatna teu sah. Bahaya cek versi Imam Ghazali. Ulama tasawuf tapi cek pikir mah sanajan khusyuk sah wae salatna ngan kacek teu meunang pahala salat teu meunang ganjaran salat cek eta jelema nu salah ngasupkeun duit kana koropak daripada aing teu khusyuk wae keur salat sabab ingat kana duit anu asup kana koropak meuni DKM ku aing didatangna gampang ka DKM jamaah sadayana sabab lieur tiap salat lain Allahu Akbar kana Allahu Akbar kata eta duit 50.000 kana koropak datang ka DKM Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon cenah kasep punten cenah DKM minggu kamari gini salat Jumaah di dieu ari kitu kumaha abdi telepak asup duit kana koropak sudah teh 2.000 padahal 50.000 ari kitu sami utedaikeun poho abdi teh terus kumaha wayana koropak yang dibongkar Gusti eta koropak dibongkar ibu sadayana dibongkar ka pasar kuring KM da sedekah dinas matur naonnya dibikeun ku DKM kasep yeuh 50.000 DKM yeuh dibagi 2 jeung si kuring dibagi 2 jeung DKM tungtung nama jamaah sadayana alhamdulillah tah kade ibu sadayana ulah napi ka urang sedekah inget-inget no sababna ketika sedekah diingat-ingat kasupkeun kana manu jeung ada dina Al-Qur'an Allah menjelaskan la tubdilu sadaqatikum bil mani wal ada kade ulah napi ka dihancurkeun pala sedekah diruksak pala sedekah ku manu jeung ada naon manu tinggal dina Fathul Muin Jusani jamasana ngaran manuk teh nginget-nginget karena perkara anu geus dilaksanakeun ku urang contoh urang teh ayeuna boga adi boga lanceuk atawa boga dulur teh sok dibere teas sok dibere duit sagala rupa pangabutuhna hiji kali waktu urang teh tah ka dulur mang wayana pangorebkeun ceuk dulur urang teh punten ieu teh teu aya hangka di batur ari sia tegablok kekenyos tegablok polo aing duit ti aing salaki aing teu pian kita gawe ngumul sia mah tuh dicarekan ibu sadayana eta teh manu wayana hancur pahala sedekah teu kengeng ibu sadayana urang kungsi nyumbang ka masjid ceuk urang teh ucul di pengajian model kieu bari dibeja-beja ka batu ucul da eta masjid Cikalo lamun teu aya abdi moal beres kalau sebab di abdi teh semena 200-an abdi mah moal beres teh untung aya abdi
di beja-beja jadi nyahuan batu teh kana sedekah urang. Teu keuning eta teh kade ibu sadayana manu ngaranna. Madrasah eta dalam eueuh eceuk mah eta teh pasti eceuk teh. Batur teh dimakreup teh tapi kabeh teh eceuk. Arah paleun teh batur kabehanana. Doaga teh hancur pahalana sedekah kitu ngaranna manu. Aya ada mah ngan nyeri batur geus ngan nyeri dibere. Model aya nu jajaluk ibu sadayana. Aya jajaluk awakna jag-jag keneh diomongan urang amang mah kecil mah umur masih ngora awak masih jag-jag keur kalah ka jajaluk padahal mah usaha we model abdi dikarekan digogokok beres we yeuh 2000 mere 2000 geus gila teh mere dicarekan heula ada teh jadi dinyeuneuh heula hatena geus jadi dibere wayahna hancur pahala sedekahna utubillahi min dari kade ibu sadayana. Aya kisah ayeuna Imam Abi Hasan Asyadzili jamaah sadayana. Imam Abi Hasan Asyadzili dina kitab Al-Hikam ditarioskeun Abi Hasan Asyadzili apro ayeuna jeung jalma tukang jajaluk jeung jalma fakir. Teu pira dina hatena ngagerentes si Amang awak jajak keneh kalah ka jajaluk padahal mah usaha. Abi Hasan Asyadzili waliyun min auliyatillah sabada hatena ngagerentes kitu anjeunna nepi ka lieur salat teu puguh wiridan teu mirasa zikir teu ngeunah nepi ka teu ngeunah batur mah akibat dina hatena ngagerentes ka jelema tukang jajalukna amang mah jag-jag kalah ka jajaluk teu pira hatena ngagerentes kitu nepi ka teu ngeunah ibadah kitu batur mah jamaah sadayana. Da urang mah peledagan naekan batu cu efek hate kitu we anggar teu karasa ngeunahna urang banyak eta syabiasan asatli seperti itu jamaah sadayana. Wengi teh brai teh nyimpen dina pangimpenan aya jelema ngabri mawa bak ibadah dina luhureun bakti aya jelema ngagoleh ceuk jelema nu ngabri ka Syekh Abi Hasan Asyadzili yeuh man dah ari ieu jelema ku aman eta jelema anu aya dina bakti kita dituang ku Syekh Abi Hasan Asyadzili. Syekh Abi Hasan Asyadzili kepus luas kunaon ya teh Gusti sing horeng si mana horeng hatena ngawiwiran batur teu diomongkeun ge mah cukup dina hatena cukup keur wali mah eta teh bahaya teu geuning jamaah sadayana nya. Mata kade lamun urang ayeuna aya jelema fakir jelema jajaluk ulah sok diomong-omong mun rek merek mun moal ieu mah dicarekan dikeundeung mere 2000 Gusti nu aku aya deui ieu mah yo meta 2 teh balabat 2 jam meta 2 mere 2000 perak Gusti nu aku aya nu kitu jelema teh kade jamaah sadaya. Moga-moga berkah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sadayana sing kabarokahan ku baginda Rasul. Nepi ka akhlak derajat baginda Rasul mah ibu sadayana Sayyidah Fatimah ketika akan menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di pasihan gaun pengantin cek ayeuna baginda Rasul Fatimah ieu gaun pengantin keur anjeun pake isukan jeung Ali rek kawin rek nikah mangga aya baginda Rasul wengitna dihias enak ku ibu-ibu jamaah saya pan biasa gininya awewe rek kali masuk dihias rek urang rek peuting ibu sadayana kadang-kadang enak sibuk teh dihias beungeut teh geus subuh-subuh ada loba namanya tapi kali kueum 2 minggu supaya buka awakna meureun gitu ibu sadayana pas nuju dihias eta Siti Fatimah torojo teh ibu-ibu anu fakir hoyong kepang sareng Sayyidah Fatimah ceuk ibu-ibu anu fakir ka ibu-ibu anu ngahias keceu punten hoyong tepang sareng Gusti Fatimah ceuk eta ibu-ibu nu ngahias keceu punten Sayyidah enjing bari nikah ayeuna nu dihias wayahna teu kenging apro wayahna bedakeun ka Sayyidah Fatimah dongkap ka Sayyidah Fatimah diwartoskeun aya ibu-ibu anu jajaluk hoyong tepang sareng Sayyidah Fatimah kumaha Sayyidah Fatimah langsung ibu-ibu anu jajaluk diaprokan. Ibu bapak sadayana kira-kira lamun urang boga budak rek panganten teu dihias torojo teh aya nu jajaluk teh abrok jeung budak urang kira-kira ngaprokan moal kira-kira moal budak urang nya jauhan juga nanti bahkan dicari ku kolotna jamaah sadaya abrok ke sareng Sayyidah Fatimah ece aya naon ceuk eta ece ya Sayyidah wahai putri Rasulullah ece teh teu gaduh acu kange gertos wayahna hoyong nuhunkeun
Sayyidah Fatimah emut jamaah sadayana saurama na barang pasien kudu barang anu paling dipikannya antu anjeun. Emut nu paling dipikannya ku Sayyidah Fatimah waktu harita gaun pangantin anu padi anu enjing nikah sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dicanak gaun pangantin dipasihkeun ka ibu-ibu ya canak neng. Pan ieu makan nikah neng cenah enjing bios canak pirang neng bios dicanak ibu saya beli bunga kata si baca balik ke sama jamaah sadayana anu riuh ibu nu ngahias neng make dipasihkeun ieu teh apa teh kangge nikah ini bios cenah euceur seueur kana atuh padimpan ini oge ibu-ibu wawatos ka baginda Rasul ya Rasulullah geuning gaul pangantin teh kalah dipasihkeun ka si euceur anu pake anjing pada ngangge naon Rasul ngamak ibu sadayana ceuk baginda Rasul alhamdulillah Gusti geuning anak aing nuturkeun kana jejak langkah ayeuna aing atur nuhun Gusti. Coba ibu sadayana bapak urang sadayana anak urang rek panganten pamerikeun gaun pangantin harga 2,5 juta ladang ngajual sawah ladang ngajual kebon bahkan ladang ngagedekeun imah rek ngawinkeun anakna anak urang geus dosa diimahkeun kabayar keneh wae kitu apa namanya dijual dibikeun anak urang kan jajaluk ngadat moal kolot kira-kira nah jika tegablah pengen tegablah pulau bapak yang jual bapak yang beli bajunya terus siapa kalah kali bikin itu sih kan tapi baginda Rasul masih ke jamaah sadayana apa yang terjadi dinten ening Sayyidah Fatimah nikah sareng baginda Ali ngange acuk anu tambahna 20 siki ya Allah ya Rabbana ya Karim ibu anak urang daekeun moal kawin ketika make baju tambah 20 siki daekeun moal anak kurang zaman kieu mah tong boro-boro make baju anu tamalan cacak-cacak kawin tu dihias ka jeung bedog kawinna budak-budak nya kitu rata-rata aya mah tong undang duta beda satu kawin aya namanya ya Allah ya Rabbana Karim dari Karawang ibu sadayana video mah da terus benten gitu nya nah ibu sadayana kade bahan pasihan kudu barang anu paling dipika yang aku turunkan karena jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawasan dengan ngayakeun pangajian didengekeun teh ku anak di juru pada nyampun malu budak leutik keneh cek ajengan ibu-ibu bapak-bapak sadayana lamun sakato kudu barang nu paling dipikan nya aku urang didengekeun ku budak geuning kitu bapak teh ngomong ka jamaah kitu nya beres we pangawasan tara datang weh ayeuna bapak-bapak anu fakir ujang ayah mama teu aya cenah mama di ka panduhan lain cenah ujang ieu teh bapak teh hoyong di pasihan naon we cenah ku ujang teh cenah pakilanya eta budak inget tadi cek bapana mingguan barang bete ku barang anu paling dipikannya inget eta budak mah bapak teh paling resep kana hayam jago siplung harga 5 juta ge ditawar gede gede dijual ceuk budakna oh ieu siplung ku aing dibikeun beureum ka batur Terek tenek kanak-kanak hayam, kawak ditewak eta hayam, bapak ya hayam ke bapak, hujan pada ieu manu mama, wios nakal aku bapak, ieu manu mama, wios aku bapak, apa ini mama, wios dari mama, waktu semingguan ka kuping ku abi, barang pasien teh kudu barang anu paling dipikannya dipikeun kata bapak-bapak leos mangkok beda bunga bunga bahasa dayana. Ari subuh kahiji teu kadang ngekongkorong, subuh kadua teu kadang kongkorong ceuk mama teh ka pamajikan ibu ningali teh hayam jago mama duka cenah mama teu terang ujang sugan mane cicika teu terang bungsu sugan mane nyaho mama kamari teh cenah aya jalmi jajawur nyuhunkeun barang teh nyuhunkeun barang di pasian hayam we ari sia make hibit teh hayam mama ka batur apan abi teh ngadaukeun ngupingkeun mama kami di juru cek mama waktu pangawasan barang pasihan teh kudu barang nu sae ari sia dengekeun ngomong mama ye barang dari anu hade teh lain urang ka batur batur ka mama kitu bener deh ari maneh seteran perasaan eta teh cacak-cacak ajengan ibu sadayanya Gusti nu agung ka jelema biasa dia nadenya tapi insya urang ieu mah moalnya moal insyaallah moal benten ibu sadayana tah muga-muga ibu sadayana urang sadaya sing kabarokahan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya rabbal alamin kade jamaah sadayana ketika ada orang yang mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah maulid adalah sesat maulid keluar daripada syariat Islam tong didenge al sababna Al-Imam Abu Syamah di dalam kitab An-Natul Maulid juz awal Imam Abu Syamah huwa Syekhul Musannif beliau adalah guru daripada Sayyid Bakri As
Al-Imam Abu Sama menjelaskan wa min asari ma ibtada fi zamanina. Termasuk bid'ah hasanah, bid'ah nu paling hadis, bid'ah nu paling alus mayuk anu pikuri amin. Perayaan Maulid Nabi Nusok digawe tiap setahun sekali. Bil yaumil muwafiq bertepatan dengan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sadaqati. Dina muludan kesok aya sedekah ibu sadayalesnya. Soal sedekah jauh cai sarupa ngajajar, dari dia di handap alhamdulillah ngajajar dia. Tapi di rumah tuh aya ya teh harane unggul bios. Ali ngaji di rumah tos loba ka hayang bangentennya. Kumadi garewe daerah bios gitu nya. Da tos ngopi nama tadi di bumi zaman daya. Aya sedekah, aya ihsan, terus aya makruf, aya kahadian ibu sadayana. Pami pribadi seluruh dan dijakarta dalam Islam. Wengi nangayakeun peringatan Maulid Nabi siang sok aya santunan yatim, siang sok aya santunan apa, bahkan siang ibu-ibu bapak-bapak sadayana khusus ke parawan anu teu boga modal, terbujang anu teu boga modal, duga jeung anu teu gara bermodal sok ayakeun kawin masal. Kitu da sadayana. Insyaallah kampanye bikin kawin masalnya. Jadi gitunya ayah duda, ayah rana, anu tanpa aja sok kawin masal gratis lah insyaallah gitunya. Asal gue teh jeung amilna gitu. Nama kawin teh gusi anu atuh. Zaman sadayana aya isakin fa inna dzalika yusiru bi mahabbatin nabi. Tah perayaan Maulid Nabi ayatna sedekah, ayatna ma'ruf, ayatna ihsan mereka ndak berisyarah bi mahabbatin nabi wa taqdimi wa jalalati urang teh mengagungkan nabi, memuliakan nabi, ngamuliakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah yusabu ala fa'ili jalma anu ngayakeun maulid sanajan bid'ah ngan bid'ah hasanah bakal diganjar ku ngalaksanakeun maulidna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan Habib Umar Al-Habib ulama Yaman dan Karim zaman sadayana beliau mengatakan ketika ada orang yang mengatakan bahwa maulid adalah sesat, maulid adalah bid'ah, maulid keluar daripada syariat Islam, maka Habib Umar Al-Habib beliau mengatakan bahwa orang tersebut sudah tercampur dengan paham-paham kesesatan setan dan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Baik amal batur jamaah sadayana anu ngabid'ahkeun kana muludan, anu nyesatkeun kana muludan, urang mah ahli sunnah wal jamaah tetap istiqomah kana ngayakeun maulid Nabi supaya menang syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Umar mengatakan ya sadayana, ketika Anda masuk surga, ketika engkau masuk surga, maka di setiap pintu-pintu surga Allah akan terbangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setiap warga-warga penduduk surga, penghuni surga, setiap hari wajib melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ibu-ibu bapak-bapak sadayana kurang kumpul dia ngayakeun peringatan maulid Nabi, malah mandang di dunia kumpul sareng guru-guru, di akhirat kumpul sareng guru-guru. Oke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Intina ibu sadayana kade melalui peringatan maulid Nabi urang sing mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sing menang ridho Allah Subhanahu wa taala karena kade ibu sadayana bungahkeun salaki, bagjakeun salaki ku akhlak anu ngajantenkeun ibu, komadina dinten Jumaah ibu sadayana wayahna enyi-enyi salaki ibad, ibu-ibu nyadiakeun pakaian keur salat Jumat salaki, bajuna, sampingna, kopiahna, minyak seungitna, siwakna, sorbana, sagalana siapkeun ku ibu-ibu sanajan teu salat Jumat insyaallah bakal menang pahala salat Jumat. Osok para ibu nyiapkeun pakaian salaki salat Jumat. Tara alhamdulillah. Bapak-bapak sok disiapkeun tara goblok kabeh. Aku teh digeul kabeh ya mah. Inungan teu hitang, salakina teu hitang, salaki rek bari teh keur kalahkan saya hareup berlawang pato beredak kata jong ngolong teh pawani teh ka salakina. Pilih rek celeng beras lah celeng budak budak ka kurang.
Gusti anu agung ya Allah ya Rabbal Karim kade ieu sadayana si kariti kalau menjadi sama YouTube. jurung ke salat ke salat Jumat esuk-esuk ceuk dina Fatul Midusani bapak-bapak sadayana sunat berangkat salat Jumat teh ba'da turunil fajri. Berangkat salat subuh jam berapa langsung ngabrik ka masjid rek ngalaksanakeun salat Jumat. Si kurang ngabrik jam berapa lah? Jam sabaraha? Jam 12. Alhamdulillah. Ibu saya hadis Nabi an-Nabi bahwa jelema anu datang ka masjid di saat kula berangkat jam 6 nepi ka jam 7 bakal menang pahala onta. Berangkat jam 7 nepi ka jam 8 bakal menang pahala bakor ke sapi. Jam 8 nepi ka jam 8 gibasan akron menang pahala domba ranggae. Jam 8 nepi ka jam 1 juga menang pahala hayang. Jago 10 11 aya uskur menang pahala manuk. Piit berangkat jam 11 nepi ka jam 12 menang pahala engkau manuk. Salat urang ibu jam sabaraha itu ka salat Jumat? Jam 2. Loh, jam 12 masih kira menang engkau manuk piit mah geus peduh ka mantong. Ya Allah ya Rabbal Karim. Ada ibu sadayana bahkan saya nama cek ayeuna baginda Rasul sunat sadaya salat Jumat teh adus Jumat. Adus sunat mana surah adus sunat sadaya berangkat salat Jumat teu ngalaksanakeun kewajiban jeung pun bojo niatna nawaitul yusra li huduril Jumati menang pahala adus sunat. Ngan leuwih sunat cek baginda Nabi sadaya berangkat salat Jumat ibu bapak sadayana ngeureuyeuh heula jeung pun bojo. Ah, cenah undang dan sekolah atuh ngeureuyeuh saya nya. Gitu nama ngasah genyer we ibu sadesa bisa we ternyata satu dek ngelebot atau bantuannya guru-guru ibu yang penting malebot supaya wajib adus gitu nya harus sabar ngecek baginda Rasul li'annahu yusaru fi yaumiha wa lailatiha sunat ngeureuy huweung Jumaah adalah di malam terkabujang huweung siangna ibu sunat mangga gitu nya bahagiakeun suami teh pek ku ibu ngan alusna ibu ulah salah ibu ngajak tapi ibu anu kedah ngajak ibu sok ngajak sok diajak diajak para duana deui kieu ya mah mana retet duana ngajungnya kan kamu dah hidang benernya ajak ibu sadayana dina kitab ngajelaskeun ibu lamun ibu ngajak di payun sarua jeung ibu meunang pahala 200 kali haji jeung 200 kali umroh alhamdulillah. Ibu hayang umroh Mekah paket salapan PT 25 juta. Hek boga teu duitna? Teu boga. Ari pahala haji hayang menang, pahala umroh hayang menang, we ibu ngajak ka salat heula ulah ibu diajak ku salat leuwih gede pahalana. Mungkin bakal ibu mah bade ngajak bade. Aya. Pagi pahala mun ngajak ya pret lah. Gitu. Gusti aku baik ibu sadayana teu kenal bapak siapa si bade ngasieun salagi manya kukitu kita sari ke KB gitu jamaah sadayana. Tah berangkat salat Jumat siapkeun ibu bojo sanajan teu mila salat Jumat ibu bakal menang pahala salat Jumat insyaallah. Ibu sadayana kade salaki sumpang masakeun pangnyangukeun satu butir beras dipasak ku ibu keur ngabagjakeun suami bakal diparatan kana hiji dosa. Sedangkan ibu masak ge realisasi kita tapi saleter minimal. Saleter teh ratusan bahkan ribuan beas. Lamun ibu masak saleter ratusan bahkan ribuan beas maka ribuan dosa dikiparatan kusama ibu pangnyangukeun keur salaki alhamdulillah. Mata pahala unggul masakna jadi pahala, nyeuseuna jadi pahala di Allah Subhanahu wa taala. Pamuga-muga pamugi-mugi hikmah maulid sing kapetik hasilna, sing kalabuahna, sing kapernah urang sadayana jamaah sing istiqomah ibadah ka Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sadayana dipaskeun kita bingung ngaji tempat ngaji, ceramah tempat ceramah, ngan hoyong kabarokan buka sana pun guru, insyaallah di pribados ngalios di alap cekap sakit baik, lain diberiti itu diaji tapi otak nangis seror, lain ngaji tayang labis dengan kuntun nangis lapar. Bagi seminggu kita akan ngobrol dohor balik yang bak dadaham gitu ya. Jangan guru dan sengaja ngaji jelas senatu kalau gitu wae. Insyaallah hapunten kasadayana saja silaturahmi kakak sanapun guru kang haji di dieu guru ceramah pribados ya mas sadayana
ijazah masih berarti 3 kali ka dieu, tapi alhamdulillah tos karaos berkana ibu sadayana ka Jampa, ka Sukabumi, ka Jongo, ya teh amplop teh geus loba lamun di rumah teh. Tapi geus hideung ka guru mah ya teh nya. Itu dah kelakuan santri mah teh hari jamaah sadayana. Ngan muga-muga we sing aya pangapura ka guru, amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salah ini. Tuhan support dari teman-teman di kelompok, mudah-mudahan masa gerupi yang jadi kawasan masih ada manfaat masa berkah khusus teman-teman orang lain. Jadi komunitas ini bahwa sudah ada sekali terjadi di kita dan kami adalah apa yang kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sayyidina